Acara anu salajengna acara pokok tawasiyah anu tawasiyah ieu wabil khusus kanggo kedua mempelai anu enggal keneh diakadan sinareng kana menyambut imtihan diniyah kalih TK. Mudah-mudahan ieu tausiah aya kamangpaatan kabarokahan kang urang sadaya anu bade dugikeun dina waktu sanu ayeuna kersana Al Mukarram Al Ustad Nana Gerhana mangga waktu sekali kehormatan disangakeun. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina da'a lillahi da Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ulah carentil kudu sadar umur di bumina aya salakina kuring 40 jadi moal narima diheureyan ku umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa neratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Sunduk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang motretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodei lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh hormatin sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebetur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormatin sim kuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ibu ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon? Bisi neangan pincu. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka Pak Ustad anu neme
taroskeun Pak Ustad naon fungsina ilmu, maka Ustad bakal nyarita al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Nah bener ilmu geus jadi cahaya, tanya karena awak masing-masing. Lamun ibu boga ilmu berarti kudu kaoncoran awak urang ku ilmu urang, pada kanyataan mah sararea ge acan boga ilmu tapi can jadi oncor keur kahirupan. Kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung ajengan ge gurger wae. Malah mandar nu hadir di tempat arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik nyakar wae. Berarti ilmu teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Mata kahirupan mah ukur disebut, matak tong sombong-sombong teuing ku disebut. Disebut ajengan, disebut ustad, disebut kiai, teu kudu nepak dada asa aing pang ustadna lantaran teu boga surga. Nah saha atuh eta nu disebut ustad teh heuteing da ustad teh cek ibu bawa ka hareupeun Allah bawa ustad bawa ustad. Di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat bawa ka hareupeun Allah bawa pejabat bawa bangsa. Mana buktina eta teh saeutik anyar dilantik geuning jug di penjara berarti garong gede teh. Matak nu ngaran hirup mah teu kudu sombong teuing ku disebut. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul, disebut pejabat ku rakyat, maka Allah bakal mikeun tugas masing-masing. Lamun hirup geus disebut pinter maka tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh. Deuk ngaledek mah cek kuring teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Disebut beunghar kuno miskin. Matak Allah nyimpen kabeungharan di jelema beunghar teh lantaran boga tugas nulungan nu butuh nalang nu susah. Gerak tempo keleng beuteung nasi miskin pek bantuan, gerak tempo bisi aya budak yatim teu sakola pek sakolakeun, ta eta teh tugas nu beunghar ka nu miskin. Nu beunghar sombong tingali tungtung hirupna dijejek ku hartana. Bari nu miskin mah jasana gegede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu nu ngariung di dieu aya jelema beunghar sombong teu akur jeung nu miskin, kali-kali maot si eta nu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Tuh aya pasaran di masjid ngagotong ku sorangan, atuh eueuh nu nganterkeun ka kuburan silahkan 6:30 aclok-aclokan sorangan. Manusa tong coba-coba goreng jeung batur dek kitu dek ieu keukeuh zon politikan manusia makhluk sosial anu butuh ku batur. Anapun kasatiapan nu hareupeun manusia sarua wadah kunci tina ilmu iwal ti hiji. Lain sakola teuing luhur lain da loba nu sakola luhur tapi akhlakna eueuh punten wae henteu becus. Nah kolot baheula teu sakola tapi punten bebeakan, punten kalangkung nepi ka mastaka teh mangut padahal sakola teu peuti luhur eta ta ilmu. Matak lain sakola luhur ilmu mah wadahna we nu hade. Naon eta wadahna? Hate. Matak hate anu kudu bersih ilmu bakal nyampeurkeun sorangan. Sabab sumber kailmuan lain sakadar ti ustad, lain sakadar ti kiai. Ceuk ilmu baheula jang ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa ngapung cobaan. Bubarati dia maca bismillah naik karena puncak tangkal awi bismillah gubrag nah ada pejet pak salahkeun nana gerhana na teu balik mana mah ceramah teh cenah cing teh palebah mana teu balikna cenah bismillah bisa ngapung geuning tetangga ngadon maot lain salah kuring salah ibu da bismillah di dinya lain ngapung awak da sidik teu boga jangjang tapi ku ibu bismillah ku ilmu bismillah ngapung perasaan rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang welasan asihan jeung dedeuhan moal aya jelema nu katalang sara lamun bener nyarakal ilmu bismillah. Tah ieu mah atuh da gedong sigrong mobil mewah sawah lega coplok jeung bismillah karena BLT hayang. Cenah kudu rohman, cenah kudu rohim, kudu welasan, kudu asihan, kudu dedeuhan. Sing aku kabeungharan teh Gusti abdi nampi kana kabeungharan titipan Gusti. Gedong alhamdulillah sigrong mobil boga sawah lega budak sakola.
aku karena kabeungharan teh bikeun tugasna saha tugasna kabeungharan geura tulung nu butuh talang nu susah jahit nu teuleum bere oncor anu poek hudangkeun jelema labuh ta eta tugas jelema beunghar teh lain ieu mah geus beunghar RW dicarekan RW gelo RT edan citu kunaon ari ibu batur meunang BLT aing henteu cing depan ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawalega nepi ka hayang BLT ganeng ku ustad sia teh fanatik kitu ngadon nyarekan berarti teu bersyukur ku harta anu boga dalam menjelema bersyukur ku harta mah kabagean bakal ngomong RT RW hampura emak mah boga tugas keur syukuranana pepeurieun emak marang bere ka miskin henteu atuh ieu hak emak deuk dibikeunan deui we kopang mikeunkeun ku RT na kasih miskin jeung si yatim ta eta jalma nu bersyukur ku harta teh da kajen keprok eueuh nu kitu teh lur tak iya berarti geus lain ilmu ngapung atuh ku bismillah teh ngapung perasaan rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang artina umat Islam kudu bisa ngarasakeun ka nyeri jeung ka bingung batur lain ieu batur susah dilelewean batur bingung yes puas wah geus kacau nu kitu mah geus lain jigana coplok tina kaislaman teh inilah ilmu bismillah lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama jeung moal apaan bismillah kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih bejadna ibu teu baligna kuring teu eceregna ibu geuning Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha masih kene mere umur pikeun ngomean hirup artina Allah teh Rahman jeung Rahim pira kadar nempo leho nepi ka embung kana comro dawa judul comro dijieun tina leho tembongkeun sifat welasan asian jeung deudeuhan jang ka dieu mak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo kagok ngareueun barang dahar sakalian garwan budakna emak boga duit 10.000 tah keur ujangan wayahna eta polo deuk dibeuli tuh sing-sringkeun di balong emak keur barab lele sebreng-sebreng buruhan 10.000 budak dagang comro jadi payu lantaran leungit lehona inilah makna welas asih jeung deudeuhna na awak ibu aya kagorengan na awak kuring aya kagorengan lamun Allah teu boga sifat Rahman Rahim geus dipayahan jelema kabeh Pak well bener kertas warna bodas aya titik warna hiji jelema nu boga Rahman jeung Rahim moal lalajo titikna aya warna bodas nu lainna satiap jelema bener pernah salah satiap jelema salah ge pernah bener sok awak ibu bener salah osok daek kedul osok alus goreng osok matak geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur geura eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur geura eureun nyaritakeun goreng patut da batur da urang ge sok goreng patut jiga ngaraku lur kadinya ayo hirup tong sok jadi malaikat sok soleh hirup teh geuleuh lamun iblis teu sanggupkeun ngajadikeun ibu jadi jelema jahat maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ngarasa bener dina ibadah kadituna asa aing pangnyana asa aing pang benerna asa aing pang alusna teu sadar yen urang keur kagoda ku iblisna jadi we ria kadituna deuk tahajud nyieun status OTW tahajud boga kongkorong leumpang dongko dah hayang kadeuleu batur pingol ti dieu nepi ka dieu nyampeur pengajian gigi brig hayu ngaos pi karujieun ari si eta naon ieu ria teu sadar harta puraga denda anu aya pangkat jabatan nu dipiboga naon belaeunana di akhirat teu melaan naon-naon dalah-dalah pamajikan nu dipikanyaah bapa maot eueuh nu milu cobaan pemajikan lebih kanya aku bapak maut bapak sugan di dieu mah aya bapak abdi keung bade ngiring we ka jero kubur lamun urang tukang nguberkeun dijejak juga deuk ngilu mah ganeng ka ditu da insyaallah geus dijejak jebrod ka handap teh moal teu roroesan atuh ka luhur cing teh lain deuk ngiring ka salaki teu sudi sia teh ustad tungguan geus natus aduh buuk dibeureman deui awak ibak deui beger di mana deui nah teh beger teh jiga angkot eueuh penumpang atuh cenah cek beda nyaah ka pemajikan nyaah ka salaki ternyata Pak hanya sebatas kamuflase inilah hukum dunia seperti itu bener
matak ilmu hate tempatna. Lamun hate jelema bersih maka cicing dina angka kosong. Lamun jelema kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate ngeluk bakal eah-eahan. Dia ceramah kitu aing ge bisa atuh nah halain ku babatok sia teh. Jadi kurang mah jelema riweuh. Bieu ti Garut leos ka Tasik ti beres ti dieu ka Kuningan isuk ka Karawang leos ka Padalarang balenyeng ka Banten terus ka Jawa Tengah jelema riweuh matak atoh we lamun anu ngabadalan urang rek balik we hirup jelema mah ieu kudu ngarasa kosong. Lamun jelema ngarasa kosong boro-boro ti kiai boro-boro ti santri anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Ada kuring mah di lemur aya nu merah anjing tara dicarekan lentong ka anjing teh punten cing teh pun guru cek tetangga teh ustad rada gelo nah cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah bapak jeung ibu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun paantal abak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Matak nu kieu patut tah kudu dijaga teh. Ulah ari bacaan salat alus aya bibir ngomongkeun batur pan eta teh cocok jeung bacaan salat. Apaan salat teh wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo alus bacaanana. Nah ai bubar salat batur dihina, batur diledek, batur dicaci. Mana alusna bacaan salat teh atuh kudu make pagawean naon oge lur. Sadil. Teuing atuh da kitu we. Nana gerhana mah beda ti batur. Heueuh. Urang ge sadar da ustad mah lain merek kieu. Kuduna ge ajengan mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek kurumuy ajengan depan lentong sararea wilujeng sumping al mukarrom da ka urang mah lain lol kuring well cing teh kunaon itu kala kabulwal well ternyata kabeh korban TikTok sararea nyaho urang oge nah atunana gerhana beda jeung batur teu beda sarua nu diundang ngomong Islam nu dikopiah ngomong Islam kuring ge nya ge jiga ojek online keur ngomongkeun Islam matak jelema tong sok lalajok kana cangkang lalajoan mah eusina tina eta cangkang tuh cek orang Sunda hantang hantung hati gong hati weli hantang kalayar beulit ecei beureum pikabitaeun ditempo pikabitaeun tapi gerebos dituang ternyata racun saha eta teh jelema nu ngalusan awakna tapi goreng hatena racun bro kadongdong ge alus luar goreng eusi teuing ari teu jiga nu hooh ngopi jeung urang dahar jeung urang bubar urang dregdeg ngomongkeun urang nu kitu teh jelema munafik hirup teh pan ibu ge osok meureun dahar jeung ibu tuang jeung ibu kulem jeung ibu ai kagorengan salaki dipangpang dina Facebook henteu teh acan teh hantang alus kulit goreng pejit mun dina bumbuhan kalayar beurit euceuy beureum pikabitaeun kerebos ternyata racun hirupna hiji dua hantung mah jantung podong hol badag beuki dieu pereket tetet we hantung jantung naon maksudna jantung hirup manusia naon rek disombongkeun ibu geulis bareto ayeuna mah buuk hidung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini biak huntu seuri da keeng atuh naon rek disombongkeun bapak baheula keur ngora ngaduang sukro dorok-dok mata resunu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji da ngadon mengbal di jero kadang-kadang huntu kateleg sukro keluar naon nu disombongkeun teh lur bisa dibisakeun pinter dipinterkeun alus dialuskeun bisa oge dibisakeun daek oge didaekeun saha urangna atuh matak jelema pinter teu kudu sombong ku kapinteran leungit Allah cilaka jelema eta ku kapinteranana well jelema daek ya tong mentang-mentang daek da disebut daek teh kudu kedul jeung bisa jadi batur kedul teh karena urang anu daek jadi nu salah mah lain nu kedul tah nu daek ya ibu pengajian pandai gerak orang tanya hari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara anu osok nah anu tara disamper
tuh suudon tetep ngaranna teh bari cek logika ge nu osok mah teu kudu disamper da geus nyaho eta osok dina teh disampeurna ge bakal datang tapi naha anu tara pangaosan tara disamper kunaon jawabanana da tara heuh berarti dosa teh ibu sodon ti bareto Nabi Muhammad 23 tahun dakwahna ngajak umat supaya beres ayeuna ibu sabara poe ngajak tetangga ngajak pangaosan karek sapoe nyebutkeun saumur-umur sia eta mah kedul dosa teh aya di ibu matak tong coba-coba nyalahkeun batur hakikatna urang ge can katempo benerna tong nyebut kedul ka batur da urang ge can katempo daekna otak hirup tong sok lalajo nah si batur ngewa alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna hirup manusia neangan ilmu babad na awak ibu taneuh cai angin seuneu dunya kidul kaler kulon wetan benernya Quran opat lapad makna matan maknawi lapad lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna coba urang nyengeurepan Quran karek nepi ka mana karek nepi kana lapadna karek nepi kana lapad bari geus hese letah urang mah ponok loba salah geuning maca teh heukeun karek wawuh kana lapad naon atuh maknana makna teh artina naon matana matan mah pagaweanana naon maknawina amal anu hadena matak ilmu teh can jadi oncor keur batur da urang mah ilmu nabi wir can katempona pagawean sedekah apakah si eta beri sedekah sadeyo tahajud apakah unggal penting urang tahajud nah atuh mah kejeng molototan wae pagawean batur polototan mah awak sorangan matak pertemuan paling indah bukan bertemu seorang kekasih dengan kekasih malam minggu papanggih di tempat wisata poe isuk ngahulang deui sabab duit beak peuting berarti teu indah nu paling indah mah bukan aku bertemu kamu tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku kunaon urang sok pasea jeung batur da wawuhna jeung kagoreng patutan batur teu wawuh kana kagoreng patutan sorangan matak nu ngaran hirup gera wawuhan awak sorangan saha urang ti mana urang jeung saha urang innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang buktikeun awak bapa lamun bener Allah bareng jeung bapa mana buktina asmaul husna nyaritakeun ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim nepi ka ya Sabur Allah boga sifat Al-Ghafar maha pengampun umatna hambana kudu asa kampura ka jelema nu dolim ka urang kakara urang bisa disebut bareng jeung Allah kahartos nu ngahina nu rujit nu cua nu ngewa nu galeuheun bae da kahayangna teu kudu lawanan hirup mah nya ibu dihina batur diledek batur dicaci baturkeun lalajoan buah buruk nu buruk teu kudu dipetik nu buruk teu kudu diala nu buruk teu kudu ditaekan kacape-cape melaan buah buruk ibu dihina diledek dicaci kacape-cape kudu ngalawan deuk naon karipu-ripu antep nu kitu mah engke ge eureun sorangan buah buruk mah ragrag teuing cek ibu teh geuning tetangga urang mah ngomongkeun urang teu eureun tenang kege eureun sing sabar we di mana geus dibere panyakitnya di huntu nya tah saya teh mah cager deui anggeurna ngagogoreng urang engke ge cager iraha geus paeh lah matak Allah mere umur ka satiap manusia teh supaya manusia ngomean dirina samemeh tepung jeung alam panungtungan maot ngaranna rek nepi ka iraha goreng hate rek digubuk nepi ka akhirat tong panasan ku batur tuh lalajoan hirup mah kudu jiga tukang son enjoy tukang son pang capek-capena tukang son dina acara ieu ibu mah cimek bleh tukang son mah aduh menerkeun mixer ngajerit seutik mustami komplain eueuh kaeucreugan beres dina acara mangul eta menerkeun ieu tapi naha bayaran gede ustad katimbang tukang son panas tukang son kakuring lamun panas ge geus dipareuman teu enjoy we tah matak bersih hate mah tukang son teu amokeun nya ge bayaran gede kana ustad katimbang tukang son cek tukang son teh heueuh ku aing pareuman tah lamun kitu panas cenah ku ustad aya duit gede ustad aya urang nu leutikna lamun panas sok urang nyieun solusi tukang son naik ka dieu ceramah abdi menerkeun mixer duanana ge bakal kacau sound system ngebeledug di coo abdi nu ceramah butut mustami komplain nu hajat wirang matak jelema tong panas ku milik batur lamun lain urang bagianana deuk diudage moal beun moal pernah kahontal
capek-capek kudu panas ku milik batur nyen gedong urang nyeri sirah riweuh batur meuli sawah urang batur angen batur meuli mobil urang nu panas tiris batur meuli motor urang anu sakalor atau batur nyen pila nah da isukna teh paeh sia teh moal matak urang panas ku milik batur matak ragrag darajatna moal matak urang geuleuh rujit karena milik batur ngadak-ngadak jadi sangsarana tapi sabenerna panasna urang ka batur keur nyiksa awak soranganna weh genah ya ceramah euy sararea ungut-ungutan ngarti tuh benernya tuh tempo daun teu bisa munian dunya tapi lamun daun apal kana panon ibu maka dunya moal katempo lamun hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun hate kotor cadu hayang lalajo kana ka alusan batur bahkan batur lebih alus hate beuki rujit Pak mata ulah coba-coba nerangkeun ka alusan urang ka jelema nu ngewaeun da si eta lain eureun kalah ka beuki rujiteun ayo urang mah lain atuh da sedik batur teh ngawaeun ngadon nganjang ieu teh kongkorong teh 30 gram hargana teh 1.400.000 beuki ngadilek ka si eta ibu leos kumaha cek ibu lebok tah sarwana hirup kitu patut bae galeuh atuh da well matak ieu teh kunci hirup hayang salamet lamun ibu hayang salamet di akhirat salametkeun heula ayeuna di dunia ari kitu mah hate siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah batur beunghar majarkeun nyegi batur loba duit majarkeun tuyul nuyul pek teh hooh nu beunghar teh boga budak botak nolol tina jendela tuh cenah tuyulna nu kieu nu moal hirup maju teh naha tudang tuding ka diri nu seje panon katutupan ku daun sehingga teu bisa nempo cahaya panon poe hate katutupan ku sirik moal bisa lalajo kana hadena batur tapi lamun hate bersih bakal bisa ngahargaan kana kaalusan batur mangga gara baralik kana diri saha urang sabenerna lamun kitu juga leuh kana kamajuan batur da si eta mah lamun geuleuh kana kaalusan batur yakin sok hayang ngagogoreng batur nanaonan kikituan sirik ya bener ya Bapak Kades alus-alus nanyian program sebagai Kades tetap hareupeun nu ngewa mah karujiteun beuki alus beuki geuleuh Pak pun adi nu nikah anjeunna teh pan tugas di Polda kapungkurna teh geblus enak ka Kapolres hareupeun nu resep alhamdulillah saya mana jembar hate sing jembarnya rezekina nu rasa keur nu ngewa ibu nyieun gedong bakal aya nu ngomongkeun gedong ibu saha eta nu hayang gedong simpel hirup teh ieu hajat alus-alus cek saha alus cek keluarga timpang mah cek nu ngewa nanaonan hajat kitu nepi ka tiiseun eueuh dangdutan saha eta nu hayang dangdut tong lawanan hirup Bapak jelema moal salamet tina bibir jelema moal aya salamet ku bibir jelema demi Allah moal aya jelema salamet ku bibir jelema bahkan ibadah teh ulah karena jelema tapi kudu karena Allah Ta'ala sabab hareupeun jelema mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kahadean 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan nyieun ibadah hareupeun jelema 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan ibu hayang percaya so Bapak ti hotat usaha beung ka ditu beung ka dieu nu karyawan nu pabrik nu TNI nu Polri nu guru nu karyawan nu tani nu dagang melaan saha Bapak melaan anak pamajikan kapake ku anak jeung pamajikan imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong ramai geulang boga sugema sapoe gara sok Bapak ngabonceng awewe sejen bari beger tuluy kapanggih da beak ta anu alusna Bapak teh tuh tempo hahaha nyebut lagi nurus tunyung ingat perilaku nu 20 tahun henteu ingat gedong sigrong henteu ingat mobil mewah henteu ingat usaha salaki henteu ingat nak kacucungik awewe eta nu ngagoda salaki urang bener si pelakor nyebutna oge malah nyebut lagi leuwih hade diserahkeun leuwih hade raranaan enduh leuwih hade rarandaan
talung kene status boga salaki 30.000 ge bakal datang salaki nu mawakna daripada urang teu boga salaki 1000 perak ge teu datang-datang. Matak anu ke rumah tangga bacupit ya bubar ti dieu wayahna bisi aya nu rek cerai bubar ti dieu wayahna toel salaki aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengejan jadi lebah tong tulus ragrag talak. Nah kamari mapan maneh teh hayang pisan dulu. Sekarang kan masa depan milik kita berdua ayah maneh roji. Ibu hayang salamatkan di dunia tong nyimpen siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah tekaupan segukan pudungan picen salamet ay gitu mah hayang salamet batur goreng omongkeun batur salah wiwirang batur kedua caritakeun insyaallah lain salamet dicabok batur gitu batur salamet teh jawabanna teh aya hate bapak bener lain ieu mari akhirat hayang salamet aya di dunya loba pi omongeun bihung salamet di akhirat di dunia wae geus ribuh sia tah mata palebah maot teh nya lain didoakeun geuning aduh pas kubur teh modar sadia tah eta hayang salamet ayeuna rumah tangga hayang sakinah hayang mawadah hayang warahmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun hayang sakinah hayang mawadah hayang warahmah berarti butuh modal naon modalna sugan geulis geulis relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah ieu buktina geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumelis 2 cumuntil 3 pakusut 4 abut-abutan boga budak 5 pudegdeg awak ngebekahan kasur nomor hiji bea ku sorangan salakina lako pekana tabeng naha kaseredkeun ku awak gede atuh timpa salaki nyigeng gede-gede teuing awak teh kasigeng ibu pundung leos ka kantor desa senam tu dua di jalan tiktokan eta hayang langsing ajojing ayo ajojing hayang langsing 2 tahun kikituan da teu langsing Bandungan ku bapak nusok senam beres senam goyobot comro misro liliwetan awak teh kalah kabeuki meber tempo salaki meotan naha mikiran hutang urut baso atuh da matak mengeus rumus rumah tangga mah sakinah mawadah warahmah lain karena geulis tapi ijab kabulna ge geus nyarita tarima abdi nikah kaputi tegas bapak nu wastana neng titik-titik tarimakeun dek leutik dek gede dek kitu dek kieu geulis jeung gorengna leg-leg da rumah tangga lain menang batur rumah tangga teu dipaksa teu kapaksa rumah tangga celik putih celak herang gumantung dua nana hatena masing-masing weh kajen cek batur goreng cek salakina moal aya nu jiga bidadari pokona kajen cek salakina pudeg-deg awak ngabeukahan badak anger cek salakina moal aya nu leuwih pantes iwati neng itulah anu paling hebat badai gelar sorban mana ke paling terakhir banyak nuhun betul tong ngagabag ibu mah kau juga rada pias pun lanceuk bieu ngaharibos bade gelar sorban juga rai geuneuk rai pias apaan tadi orang teh nyaho dalil sodakoh berarti poe ayeuna geus dipenta bab awas lamun anu balik tingali we cari cing ayana persiapkeun sodakoh yang terbaik Ustad Odo kumaha engke we teu menikah jawab lain karena geulis mah relatif bener karena naon atuh sugan karena harta lain gedong si gerong mobil mewah sawa lega loba nu paburantak rumah tangga heeh naon atuh modal rumah tangga teh pelet dah arari teuing pulat pelet dukuna ge geus rungkad ku siana pan basa siana leungit di cadas pangeran geuning dukun caricing si jalan ieu kuring siana cing di mana manehna di jero leuwih aduh lentung teh siana ti Cirebon geus pikir wirang matak mangeus keurna naon ku pulat pelet tah jago pelet anger urusan hese ka pemajikan
Si ibu tuh percaya ieu peletna sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakaken indatullah Syekh Rujo Cahya Fatimah Jahlil Karim bintu Muhammad wa alihi washabi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing laca menterangan pipi aing kutu mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak syaratna kudu nyengir ti kaler nepi ka kulon tibatan payu ngadon aing ngadagor belenyang deui kawetan cek urang wetan aki-aki nu merena Allahumma zisadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat adi sungsang larang pedang asi sungsing larang peting buah holdi aci Allah la ilaha illallah wala nasi teh bah ka dieu teh minta pelet kala kateu Idul Adha poho belenyang deui ka ustad cek ustad wa ad qolaha syai'in adada rasul masriki foto iduhu wahil ilayya tataqalamun ngan kaituna jadi ngaco ulah aing inget ka sia kudu sia inget ka aing sia ngakan kejo catang bobo ngakan cai asa tuak bari euleuh-euleuh jiga engkang keur gumambang di jalan gede ya kupa cikur bakekok durakeun ceng teh dikumahakeun bah tiupkeun kana cai sabaraha kali gumantung wedal kuring adalah jumaah naktuna genep berarti kuring kudu niupan cai genep kali tuluy cing dikumahakeun seblokeun ka mana ka buruana parawan di dieu jeung parawan di Cimaung sarua nasibna kebluk hanas jam 5 ke diceborkeun di buruana nah dapacan hudang-hudang nini nama balabiri ka cai ngumah wadah cai pelet kalengkahan ku nini matak nepi ka detik ayeuna nu ngudag teh nini waktu bae we cenah ustad sirik takdirna merenjeng nini ya cekek ku aing oroream teuing kawin jeung nini dikeukepan ngadon batu dek eta ge romantisan di simbutan doan ngadon ngebekok sia teh mah geus teu maen pulat pelet teh kunaon atuh jodoh pati bagja cilaka kun payakun milikna Gusti maka jawaban hayang sakinah mawadah warohmah di mana letakna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin dina agama saha jalma Allah dek mereka alusana rumah tangga yufaqihu fidin duanana dingartikeun dina agama maka ternyata sakinah mawaddah warahmah hasilna adalah agama nu sampurna jeung paripurna maka bijil we tugas keur ibu tilu hiji idza nadarta ilaiha saratka direret masket ditempo pikasonueun imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa da imu mah salian teu ngadenge ceramah teh bari nempo bibir urang bari hatena eta cenah ku capetangna gitu atuh tina kunyemna ka ciri pisan idza nadarta ilaiha saratka direret masket ditempo sono imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa landung kandungan layar aisan aduh gagah lamun boga pamajikan gitu sing resep dangdos ibu teh naha sabab lalaki resep kanu bersih kanu seungit lainnya megara cicing di imah aduh samping geus warna-warni baju kancingna 15 kancingna bari geus beureum koneng kayas hejo kuat 3 partai cobloseun nyuguhan salaki pupun tenan kudu nama ieu bari nongeng geus parah we geus eueuh pikalucueun idza nadarta ilaihi sarka geulis ibu teh ku dangdan ngan hampura salaki nu alus ge nu merhatikeun alat dangdan ari geulis hayang aiteun dibedakan ku sarangsang kawung tibatan geulis kalah kajiga nu melah kawung careuh idza nadarta ilaiha saratka ngan geulis di dinya lain geulis sakadar lahir da lahir mah beukena kuruksak tapi geelisan oge jeung batin-batinna nalika ibu geulis batin bahasa moal luhur ti salaki bakal lentong kanu jadi salaki balik usaha papageun lalalang panto ngarasakeun kacapena kalungsiana karipuna katunuhna aduh salaki sumping teh sambut nalawang panto kulutrak panto dibuka gening aa sumping muhun mah tangkep celengok cicing ulah kababara katakan celengok taarna suntangan ongkoh gek salik dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki pupun tenan pan geulis batin hapunten bapana cai teh cai we teu ngangge gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis 2 gelas nepi ka teu mahi naon make jeung kitu ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan kanu jadi salakina beres gitu cokot anuk bapak bilih bade ibak ieu anukna ieu sabuna ieu odolna tungtun leungeuna bagaikan raja lamun ibu hayang sebagai ratu maka jadikeun salaki adalah rajana dengekeun tah dengekeun
bawa kacai cenah mandi beres mandi siapkan ku ibu sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadah mangga bapak bili tak acan tepan dekul salaki salat beres salat ibu tong ngablu cicing beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki greget atuh da pok ibu nyarita hapunten bapana capelung seri putunuh geuning bapak melaan jisim abdi ti luhur sosok rambut ti handap saibas dampal hapunten jisim abdi hapunten rumah tangga tiba heula can pernah bisa mere nyugemakeun kanu jadi salaki punten hampura sepuh hampura ieu ceramah jero teuing direret ti ditu nepi ka ditu keur kaum ibu-ibu da eueuh nu kitu eueuh kala ka kieu cek hatena teh bieu naon kumaha duit kitu da katempo teu kaum belah dinya mah balik salaki usaha teh lain baiti jannati rumahku adalah surga aku ngadon ngajengkelkeun geuning balik mawa duit teu cek salaki teh boro-boro dah kitu maneh mah teu nyaho jadwal Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM da sagala dianyukan ku bebengok maneh wah kacau gelis lahir gelis batin gelis lahir resep dangdan gelis batin ngarasakeun kacape kalungse karipun nu jadi salaki jong urang teh pas salaku lalaki usaha teh leres tempo bapak-bapak beri ngareut ka ibu lebok cenah tah doa ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh taros ka Pak Ustadz aya di dieu eta tugas ibu mah ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas punten abdi keur ngomongkeun anu soleh lain ngomongkeun ibu abdi mah keur ngomongkeun istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas talamun ieu teuing jigana ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh istri soleh mah ka mana tos rada tunuh Pak leuy-leuyan bade kulem nya hampura mah bapak rek miwarang mangga bapana ngadak-ngadak buringas nu soleh lain ngomongkeun ibu nu soleh ari ieu mah jigana lain kitu rek ka mana mah nya sare atuh bayak ieu mah jeung geus tunuh geus ribet lain ngabecos wae kana TV da listrik pareu mah geuning urang nu mayarna mana mah kitu pagawean teh lain bapak rek netanyain si kopi kokon ku sorangan capek ah tak eta mah jigana eta istri soleh mah sadar di balik perintah suami ada perintah Allah, di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan. Maka ibu tugas kedua patuh kanu jadi salaki. Kan Pak sementara mah ieu urang kenyar heula. Kuman atuh. Ida amartaha atau atka. Siti Khadijah nuju wiridan kurumuy Nabi beres asar direret ku Rasul. Siti Khadijah nuju wiridan dan Nabi matara tutah-titah lamun pamajikan keuriweuh nyanak teko nyalira nyanak cai nyalira ngaleueut nyalira tuang nyalira. Siti Khadijah nepi ka benu datang ka Rasulullah, ya Rasul benu ka abdi nepi ka timeu barang jisim abdi. Istri Nabi mah hayang dititah talamun ieu mah mumul bae ada ibu lain istri Nabi istri Mang Udin ibu mah istri Nabi mah hayang dititah ieu mah mumul nyaho abdi gara engke bapak ngalakukeun nyanak teko nyalira tuang nyalira ngaleueut nyalira. Ibu kira-kira bakal jika Siti Khadijah hapunten bapana hapunten nah benu ka jisim kacadunakeun paling ge kieu we aduh bapak ladang ceramah kamari teh neurak tak kitu bapana hideng kacau idza amartaha atau atka. Tilu hafizatka malika wa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa kehormatan kulawarga jeung diri nalika salaki keur eueuh tong ngasupkeun jalu sejen tanpa izin ti salaki tong pernah aya nu nganyang tanpa aya salaki matak salaki eueuh teh kunci kamar kunci imah kunci sagala rupa teu meunang aya lalaki sejen asup hargaan perasaan lalaki nu mere mas kawin salaki mere imah salaki mere baju salaki nah ai perasaan dikoncar teuing disebutna pelakor galau atuh da serial jaga riksa kehormatan anak kartos komo atuh ieu mah aduh nu hiji polwan nu hiji kepolisian rumah tanggana keren ibu tapi cek urang mah talung ustad sih
Apaan Ustad mah lamun nitah nyangu ge umi tos nyangu teu acan polisi mau moal bisa heut moal Ustad mah umi tos nyangu teu acan abi da bijaksana pan Ustad mah wios we urang puasa matak begung awakna teh Pak beda jeung polisi mah geus nyangu acan teu acan prit ditilang si ku aing komo TNI mah beuki wowog TNI mah lamun tutah-tutah teh kudu make 86 wae Pak gerak nyangu siap 86 matak cek urang gitu boga salaki mah talung ka Ustad mah bijak kalemnya tapi ya takdirna polisi jeung polwan keren cocok cek logika manusia nya sing sakinah mawadah warohmah we kena heuh gaji duana kalede babari beungharna ada beunghar mah lain ku gaji gede ku rik-rik gemi matak bener filosofi urang Sunda tepatna daerah Tasik sok aya pencaksilat di dia aya talalaki teh simbol pencaksilat prung padungdung manggung prak golempang jampang padungdung igel pencanu rusuh tepatna tepak tilu bang pak do kung pak tung bang tung ting tung kung pang dong tung pak tung kung pang dong tung pak tung kung tak ieu sinen penca geuning aya eta sengak dia istri golempang mah kalem lalaki rusuh padungdung istri golempang kalem matak simbolna tarompet teret tet anu matak tunuh teh geuning tet 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 padungdung lalaki golempang awewe padungdung igel pencanu rusuh golempang igel pencanu kalem lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareup lalaki rusuh usaha pamajikan rusuh nganyuk wah kacau matak ieu teh simbol Jawa Barat ngaranna pencaksilat prung padungdung manggung prak golempang jampang lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareup matak bapak-bapak lamun balanya tuntun pamajikan teh kali-kali mah 2 bulan sakali mah bawa kamol ulah iker bobogohan jiga nu heueuh geus rumah tangga cekelan leungeun teh kamol aduh tangke balik terangkeun cek pamajikan teh bapak tadi kuat romantis abdi cecepengan panangan cek bapak teh urang mah lain romantis nganuhun maneh dikencarkeun sagala dikokot matak wayahna Pak ceseklan leungeunna nyokot slop dudut nyokot tiung dudut balanya kitu mah 7 poe baeudna kita hafizat kamalika wa nafsi tugas lalaki ari jalu qawamuna ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin hampura Pak orang Sunda boga deui filosofi sawer panganten bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi bieu mah abdi di Tasik di belah ditu di Cigentong nyata nyanyi itu nadam hajatnya 200, 300 pengantin istri 400 pengantin pemogot 2 itu dia mau di itu yang dia bolong bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi moal waka eureun can ka dieu awor kedal ucap amal buru da moal biasa rorog sawah amal nyoba danan kewajiban tapi naku kudu kaburu amin tapi naku kudu sabanding ti lahir nepi ka batin Asep mimiti diwuruk dangukeun ku 2 cepil simpen di mana nu jemba lilanya ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi saur Rasulullah estu agama mah entong jadi padahal horoy aduh
Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kawajiban tapi ina kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat amin ya robbal alamin mugi Gusti nang wur awur tah filosofi lalaki teh wur awur kudu bisa ngawur ka pamajikan artina mere nafako lahir mere nafako batin lahiriah ku dunya batiniah ku agama lahir dunya imah pageuh baju teh dahar seubeuh hayang geulis pek dangdanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan cocok hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan tugas salaki perhatikan salat subuhna cium keningna mah kitu gara netepan subuh teh salaki nu nya lahirnya batin euing jeung ieu teh da eta mah keur panganten dari ibu sekolot kitu mah engke bapak sok cium kening pamajikan kumaha cek pamajikan maneh aya pangabutuhnya ngadon ngamuk mere napa ko lahir mere napa ko batin lahir ku dunya batin ku agama lahiriah perhatikeun dunyana perhatikeun agamana ini lahir batin berarti tugas salaki dua tugas salaki latagdob teu meunang gede amak lalaki pamajikan buat baeud jemedad-jemedudkeun bae tong ditanya naha wajar baeud bapak nu kudu loba pertanyaan ilmu psikologis mengatakan lalaki dikawasaku akal pamajikan dikawasaku perasaan maka tugas na rumah tangga lalaki ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan pasti ngarih bapak kumisan ejeng janggotan era lamun bapak buat baeud jemedad-jemedud kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun matak lamun aya lalaki nu sok buat baeud dierok esuk deui mah mun ibu dek bauat baeud oge sebeak dengkak mangsa bodoh da ibu mau kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu kumaha tuh kuduna lamun pamajikan keur baeud latak do pak tong kapancing ku emosi pamajikan tanya awak aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan ternyata beas kosong geura toong lipstikna geus dicokelan ku bilik geura tempo wedakna geus molongo tengahna geura tempo budak hayang jajan ngadat eueuh duitna tolol tukang baso ibu nolol tina janela oh paingan baeud meureun hayang jajan bapak tampil sebagai pamimpin mah rumasa bapak nu salah aya ieu teh acis 6 juta pamajikan keur baeud asongkeun kana gadona 6 juta kuring yakin jug nangkeup lain tadi inilah solusi lalaki jadi lamun bapak-bapak sok buat baeud hampura eta teh lalaki lain lalaki mah teu meunang buat baeud teangan solusi kunaon pamajikan kitu tong ditanya lamun pamajikan keur baeud lantaran lamun ditanya menyegag kunaon mah baeud ku sia tuh kalah kabeuki nyeri hate mendingan nanya awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang weh telo terenggusan oh da bisa ka isaan telo sodikin sing jalujur na rumah tangga sing jalujur dina rumah tangga nama gejeng kudu jujur pang nyeri-nyeri na nu ngaran pamajikan lamun dibohongan bener leuwih hade peurih tapi jujur daripada amis hareueut tapi gedebul bener sabab rumah tangga lain ibarat bobogohan keur bobogohan mah serba indah serba alus serba nikmat jetot ditajong kumaha ceuk pisalakieun ati-ati atuh beb sakit geus sidik getihan disebut sakit teu mikir lamun peting-peting geuning init-initan aduh hoyong martabak coba geus rumah tangga kacadunakeun nepi ka kitu init ulin-ulinan mawa motor beberek-bekan kahujanan majarkeun iindiaan keur bobogohan geus kieu magara sok ibu mawa motor mogok da dijejak ku ibu teh ceuk aing ganti motor teh geus aya beda mata kuatna rumah tangga iwati ku agama maka lalaki kudu sodikin sing jujur nying hareupan pamajikan sing kuat nying hareupan adat gorengna pamajikan kaopat
birrul walidain sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapa sing alus ka indung sing hade kanu jadi bapa sabab kikian teh modal gede nu nyakolakeun indung bapa beak sawah indung bapa nepi ka boga pangkat jasana indung bapa matak salaki nu alus tong eleh ku pemajikan lamun salaki hayang nyieun ka alusan ka indung bapa teteh tong dicarek naha sabab lalaki boga surga di indung bapana teteh boga surga di salakina malahan mah ingetan ayah kitu gajihan nya urang jajabkeun atuh kanggo si mamah jeung si bapa boga duit 10 juta sengsarkeun 3 juta mah bereng ka ditu bereng ka dieu da kolot mah demi Allah teu hayang duit anak tapi diperhatikan ku anak teh kolot mah jadi kabutuh lain duitna ku perhatian anak loba nganjang ka kolot merhatikeun mang nyangukeun bala kecerakan ruang riung bunga kolot menempo minantu kikituan nempo anak babarengan ieu runtut raut sauyun teh katimang harta loba bumbil aya gedong sigrong tapi gurger jeung gurger pasea kolot menyegruk tengah peuting ceurik naha nepi ka eueuh kasopanan eta nu jadi minantu matak buktikeun rumah tangga sing alus ka indung ka bapa sabab moal aya doa nu paling matih iwati doa indung doa aduh well matak abdi mah asli demi Allah minta doa teh tara ka sasaha ka kolot we da aya keneh alhamdulillah cing teh tadi oge rai maneh cenah teh ka mana geus gaya pangaosan cing teh mah sabaraha panggung ayeuna heuh cing teh ka hiji ka Garut kadua ka Tasik katilu ka Kuningan aduh cenah mobil teh moal teu heurin nah cing teh mah kejeung heurin oh geuning maneh cenah kamari mawa dodol ti mana Garut ayo mawa wajib Cililin ayo Boronong Majalaya ari Ganas Subang ayo Kadu Majalengka tah ari ti dieu oh anu opak rangina meureun eta oge oda can katempo sing hade ka indung sing hade ka bapa indung tunggul rahayu bapa tangkalna darajat moal aya anak nu naik darajat lamun goreng ka indung jeung bapana moal aya anak nu sukses lamun goreng ka indung bapana maka suksesna awak urang ternyata aya nu nyegruk tengah peuting nyatana indung jeung bapa urang doana ya Allah salametkeun pun anak widian pun anak seueurkeun milikna pun anak parekeun rezeki pun anak ieu doa nu teu boleh ngalir ti indung bapa kanu jadi anak bener alhamdulillah siap ya teh naon tadi teh mana pak sorbana mana oh nuju oh ya tuh ya ti urang sawareh wah lebar nari ibu dok kurang 1.000 2.000 pak si buat nama bukin lo mana pak ya badai ngabangun naon ibu madrasah aduh buat burat oh ngabangun masjid amin atuh alhamdulillah kade ibu belah itu teh acan papa ibu belah itu sok atuh bari bacakeun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana mikna Pak pasikeun sok Kang sareng di dieu Kang sareng di dieu oh ala sareng di dieu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sallallahu ala Muhammad amin ya Allah sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Atas sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mewa bapak sakit nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para leun anu kasuhun waninggal nu dipamri hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang pamugi ku urang-urang doakeun pun adi dina ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi ku Allah kun payakun sing sakinah mawadah warahmah. Sakit nu kapihatur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kan wabarakatuh. Mohon sok singkan. Ngahaturkeun nuhun ka kersana Al Mukarrom Al Ustad anu parantos ngadugikeun ceramah keagamaanana pamugaya ieu ceramah aya mangpaat kadih barokahna wabil khusus kanggo anjeunna oge khususna di kanggo kedua mempelai oge umumna kang orang sadaya anu ngupingkeunana. Amin ya rabbal alamin. Salajengna ieu acara urang tutup sasarengan ku aosan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tutupku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.